warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama abdi Najwa Nabila Putri di kelas 11 IPA 5. Di dia abdi bade maparkeun diantara ngeunaan watak budaya Sunda. Bapak guru anu abdi dihormat sareng rencana abdi sadayana. Puji sinang syukur hayu urang sanggahkeun ka Gusti Allah Nu Maha Suci. Margi urang sadaya tiasa kumpul dina ieu waktos. Shalawat sinareng salam mugi-mugi Allah dilimpah curahkeun ka junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sadayana dina danget ieu abdi bade nepikeun diantara ngeunaan watak budaya Sunda. Sunda teh asalna tina kata su nu artina alus nu ngabogaan unsur kana kasayan. Watak Sunda nu abdi dimaksud nyaeta cager, bager, singah, jeung pinter. Harti kata Sunda teh luhur pisan nyaeta gemilang. Harti kata eta teh teu dipake jang dina penampilan unggul, tapi aya dina mana urang Sunda sadayana. Dina kahirupan orang Sunda seueur pisan kabeungharan seni jeung kebudayaanna. Salah sajina tarling. Tarling singkatan dina kitab jeung suling. Mimiti munculna teh di Cirebon jeung di Pantura, Jawa Barat pas zaman Belanda tahun 1835-an. Para hadirin kasadayana, hayu urang teh kedah ngahirupeun deui kesenian urang. Kesenian nu jadi kebeungharan urang. Tong nepi ka leungit gara-gara kesenian luar ngajadikeun urang poho kana kesenian jeung kebeungharan budaya sorangan. Sakitu wae ti abdi, sakitu anu pihatur, hapunten bilih aya kalepatan kecap anu teu merenah kana manah mugi-mugi tiasa dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.